Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun, oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabadana simkuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kehormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah kalayan takdir ti mantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga kultum Ramadan ieu. Anu mudah-mudahan ieu riungan teh sing ngajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, dina kesempatan ieu simkuring bade ngabahas tentang malam Lailatul Qadar. Naon margina sabab eta teh peristiwa anu istimewa anu datangna di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ge sok disebutkeun malam 1000 bulan. Malam anu super istimewa anu ditunggu-tunggu ku setiap muslimin muslimat. Terus naon atuh malam Lailatul Qadar teh? Allah Subhanahu wa taala netelakeun dina surat anu mulia nyaeta surat Al-Qadar anu ngajelaskeun sakaligus tentang malam kemuliaan eta. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Saestuna kami geus nurunkeun Quran dina malaman anu mulia. Jadi malam Lailatul Qadar teh nyaeta malam diturunkeunna Al-Qur'an. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Nah maneh nyaho naon ari malaman anu mulia teh? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malaman anu mulia teh leuwih hade tibatan 1000 bulan. Maksudna kumaha? Nyaeta dina nalika malam eta ibadah leuwih hade tibatan ibadah 1000 bulan. Sataun 12 bulan, maka 1000 bulan teh 83 tahun leuwih. Dina nalika urang salat tawa ibadah dina malam eta, maka leuwih hade tibatan ibadah 83 tahun. Kebayangkeun nya ku urang. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Harita malaikat-malaikat jeung roh, itu malaikat Jibril teh tarurun kalawan widi pangerana marawa sagala timbalan, ngatur sagala urusan. Di malam eta turun malaikat-malaikat kangge nuliskeun amal urang sareng mere rahmat. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamat weh peuting harita teh nepi ka medal balebat, tepikeun ka terbit fajar isuk-isuk. Gitu. Iraha atuh malam Lailatul Qadar teh. Kangjeng Nabi ngajelaskeun sakumaha anu dijelaskeun ku Allah taala anu jelas. Malam Lailatul Qadar aya di bulan Ramadan. Sabab malam Lailatul Qadar teh malam diturunkeunna Al-Qur'an, sedangkan turun Al-Qur'an teh di bulan Ramadan. Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an.
gitu. Terus Kangjeng Nabi mere pituduh anu khusus. Kumaha saur Kangjeng Nabi? Taharrau lailatal qadri fi ashril awahiril min Ramadan. Teangan Lailatul Qadar di 10 akhir di bulan Ramadan. Terus Kangjeng Nabi mere keterangan anu leuwih khusus deui. Taharrau lailatal qadri fil witri minal asril awahiril mir Ramadan. Teangan Lailatul Qadar ti peuting-peuting anu ganjil di 10 peuting terakhir di bulan Ramadan. Terus hari ibadahna ku cara naon atuh? Ku cara salat, zikir, wirid, ngadoa, maca Quran jeung sajabana anu khusyuk. Ning aya istilahna iktikaf atau berdiam di masjid. Berdiam teh lain cicing atawa sare di masjid, tapi cicing di masjid ngalakonan sagarupa ibadah. Gitu. Mudah-mudahan urang sadaya ngingkeun Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi alusna ibadah anu khusyuk teh lain ngan saukur dina nalika neangan Lailatul Qadar, tapi tiap poe anu teterusan gitu. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa semangat istiqomah ibadah seperti urang pas semangat neangan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat muasil anu carios kirang langkuna ulah kirang-kirang hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.